Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dibanambai ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore nyatana magrib anu mana harita sarkum nuju dikompres punyi sawitri sedengkeun mana rek ngalaksanakeun salat magrib. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos senamah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun kayaan di imah sarkum anu keur mehjeuna panas. Ayeuna urang nyusul lalampahan Mbah Ijon anu harita ngengkig balik ka imahna. Bari mawah hate anu panas asa diduruk kaceuceub anu ti samemehna geus nyangkaruk dina jero hatena. Ayeuna kahudang deui kawasna moal bisa leungit sok sanajan nepi ka iraha bae. Saenggeus aya kana sawatara waktu Mbah Ijon antukna anjog kaburuan imahna. Kalacat unggah ka tepas sup ka jero sareta kebat ka patengahan. Kasampak di dinya aya bojona Ambu Uneh dibaturan ku incuna nu dua. Nempo salakina geus datang Ambu Uneh curing hak tapi terus kerung. Sabab ningali Mbah Ijon beungeutna meuni garemep buukna kusut aut-autan samalah totopongna oge eueuh teuing ka mana sigana mah murag meureun basa tadi keur galungan. Abah kunaon abah teh eta beungeut meuni kagaremep kitu? Tanya Ambu Uneh gancang nyampeurkeun ka salakina. Pugu abah teh geus galungan jeung si Bejul Ambu. Walon Mbah Ijon gek diuk dina koresi setengah ngabeubeutkeun maneh. Ah galungan si Bedul teh saha abah? Nya saha deui atuh ari lain si Sarkum. Si manusia ucut burung kasebelan kurang ajar. Lebokeun setan. Walon Mbah Ijon nyaritana poporongos kawan tu amarahna can leungit. Beuna hari abah kawas lain kolot make dergalungan sagala. Cing atuh kudu era ku umur abah. Kalakuan teh beut teu beda jeung bolon. Atuh da abah teh teu ngeunah deuleu. Diceceleh ku manusia anu ngaran si Sarkum nepi ka beak bersih. Nya lamun abah cicing wae teu nyieun tindakan, geus pasti manehna bakal terus ngahina ka abah. Geus Ambu ayeuna mah tong ngomong deui gawat ka ditu nyokot cai hanyut kana baskom.
terus kompres ya banget abah ngarah teu bareuh. Walon Mbah Ijon nyaritana teweleh poporongos. Paromana beketut baeud mataksieun. Ningali kajadian kitu incuna Jang Panji jeung Nyi Sari duanana ara lohok teu ngarti kanu keur kajadian da puguh budak. Sedengkeun Ambu Uneh leos ka dapur. Teu sakumaha lila. Geus ngurunyung deui bari mawa cai haneut kana baskom leutik. Sakalian jeung elap bersih satuluyna beungeut Mbah Ijon dikompres ku cai haneut sangkan teu bareuh. Bareng jeung kitu torojol Nyi Sarah. Sadatangna ka imah gek diuk dina kursi panon melong ka bapana. Nyai kamana heula meuni ka Karajoy? Teu ka mamana Abah. Ya, pasti ngobrol heula jeung si Sarkum nya. Nyarita naon eta babalak teh? Nya eta oge ngobrol heula tapi teu lila. Kan ukur nyaritakeun ngeunaan pasoalan si Ujang anu hayang asup ka pasantren. Nya terus kumaha cenah keputusan manehna? Nya kaputusan mah keukeuh we Kang Sarkum teu satuju. Samalah lamun si Ujang maksa teu ngagugu kana caritaana. Manehna cenah geus moal milu campur kana ieu pasoalan. Sarta sakabehna masrahkeun ka abdi. Nya geuskeun bae ari keukeuh mah kitu pamadeganna. Syarat teu bisa dirobah mah teu nyaon. Lamun kitu geus teu perlu dibawa badami lantaran moal manggih kaputusan anu hade. Tah lamun geus kieu kumaha tungeunaan incu urang? Nah rek tulus asup ka pasantren atawa kumaha? Ceuk Ambu Uneh milu nimbrung. Sok nunda baskom jeung elapna dina palupuh. Laras Aki, nah abdi teh bade di pasantrenkeun atawa moal? Nya saupami moal mah sawios. Ngan abdi moal neruskeun sakola. Kajeun rek ngarit we lah keur domba jadi budak tukang ngangon. Ceuk Jang Panji nyaritana dumareuda panon carinakdak. Hatena sedih lamun seug teu jadi asup ka pasantren. Lantaran teuing kunaon manehna mah hayang pisan. Ujang incu Aki. Ulah nyarita kitu ari taeun teh. Make boga niat moal sakola sagala. Nyiar ilmu teh hukumna wajib eta teh. Teras kumaha atuh Ki? Pan Bapak Sarkumna oge teu satuju. Tanya Jang Panji bari melong ka akina. Ujang, geus teu kudu hariwang hidup mah. Lamun nya hayang asup ka pasantren, heug bae ku Aki rek dirojong. Samalah Aki baris tanggung jawab kana sakabeh biayanya. Geus hidup mah tinggal diajar we anu bener. Syarat cing soson-soson dina nyiar ilmu. Muga-muga dina hiji waktu ilmu Ujang bisa mangpaat keur diri pribadi kitu deui keur balarea. Walon Mbah Ijon nyaritana Daria. Ngadenge caritaan anu jadi akina kitu puguh atuh Jang Panji bunga. Udak teh paromana katara meuni marahmai. Nuhun Aki. Ceuk Jang Panji bari seuri red ka adina. Nyi Sari nyerengeh milu bunga kitu deui Nyi Sarah jeung Ambu Uneh sarua ngarasa bunga. Samalah hatena ngemplong. Tapi rek di mana masantren teh Jang? Di Banten Abah. Dah meuni jauh-jauh teuing. Apa di daerah urang oge aya tuh pasantren mah. Kumaha neangna lamun kitu? Ceuk Aki mah teu kudu dinu jauh lantaran Aki hariwang. Samalah geus pasti indung jeung nini hidup oge ngarasa hariwang. Lantaran lamun ayana naon, tang tu hese neangna. Da jauh atuh Banten teh ti urang mah. Tapi da abdi mah keukeuh hayang di ditu Aki. Sawios teu bioge apam tiasa naek kandaraan. Sajabi ti kitu aya rencang abdi saurang, urang Pasirwaru. Jenenganna Parman. Anjeunna oge sami bade masantren di ditu. Samalih teu kedah hariwang Aki, margi saurna pasantrenna teh tempatna caket sareng bumi uwana. Janten pami ayana naon tiasa nyungkeun tulung ka anjeunna. Walon Jang Panji keukeuh manehna mah hayang masantren di daerah Banten. Sok sanajan eta tempat teh kasebut jauh ti lembur Cibubuai mah.
Tah kitu geuning Nyai kumaha lamun geus kieu? Nyari abdi mah kumaha jenisna we Abah. Da geuning keukeuh budak teh dina pamadegana rupina moal tiasa dirobah deui. Nya teu nanaon ari indungna satuju mah. Tapi naha ujang geus apal alamat pasantren anu rek ditujuna. Da kudu puguh heula atuh di mana alamatnya ngarah urang teu malangmang mulungmung. Ngarah urang teu malangmang mulungmung teu puguh tujuan. Alamat nama urang naroskeun we karamana Parman. Samali saupami tiasa mah angkatna we atuh urang sasarengan tak kitu Aki. Gatukeun isukan ku Aki rek ditanyakeun. Sareta rek sakalian menta keterangan anu jelas ngeunaan pasantren anu rek dituju. Sangkan urang apal. Dan naon oge kudu apik jeung taliti. Sajaba ti kitu, nya lamun bisa indit bareng mah haje pisan eta teh jadi urang moal ngacog. Lantaran geus aya anu apal kana tempatnya anu pasti. Walon Bah Ijon. Nya saenggeus kitu mah babadamian rengse. Bah Ijon terus cengkat leos ka tukang kebat kepancuran rek bebersih. Lantaran awakna ledug bajuna oge nepi ka karotor urut tadi galungan jeung sarkum. Sedengkeun Nyi Sarah terus atuh nyadiakeun kadaharan. Kawantu tadi teh can kaburu dalahar sore. Da puguh kaburu aya kajadian anu mata kriweuh. Teu lila Bah Ijon geus balik deui sup ka kamar gesat-gesut salin baju kuno bersih. Sakujur awakna karasa nyereri kitu deui beungeutna anu garemep ayeuna karasa menila linu. Sanggeus narengse disalin baju, Bah Ijon geuwat kaluar ti kamar muruk kana meja makan. Satuluyna brak dalahar ngariung sakula warga bangun paronyo pisan. Kasugri kaum dangu gancangna carita heuleu 3 poe ti harita. Bah Ijon jeung Nyi Sarah geus saragedangdan lantaran rek ngajajabkeun Jang Panji ka pasantren. Tapi samemeh indit Nyi Sarah jeung anakna nyelang nepungan heula maanah. Maksudna rek pamitan samalah rek sakalian bebeja ka sarkum bapana. Lamun poe eta Jang Panji rek indit ka pasantren. Sadatangna ka imah sarkum, kasampak aya maanah keur sasapu diburuan. Sedengkeun Titin keur moe-moekeun papakean. Tapi sarkum jeung Nyi Sawitri mah teu kasampak lantaran cenah poe eta mah keur arindit ka kota. Samalah inditna oge tadi rebun-rebun keneh. Nya akhirna Jang Panji teu panggih heula jeung bapana. Teu loba carita Nyi Sarah langsung nepikeun pamaksudana ka maanah jeung Titin sareta di Bandungan kuduaan kalayan Daria. Maanah jeung Titin teu buru ngarasa sedih ngadenge Jang Panji rek indit teh. Tapi sanajan kitu maanahnya tujuan sareta ngadoakeun ka incuna sangkan aya dina kasalametan. Nya saenggeus meunang idin ti maanah. Nyi Sarah jeung anakna harita keneh nya terus arindit marulang deui ka imahna. Kasampak di dinya Bah Ijon geus nungguan. Nya atuh sanggeus sagala rupana kaitung tarapti. Bral tiluana arindit ninggalkeun eta imah dijajabkeun ku paneuteup ambu uneh jeung Nyi Sari adina. Poe eta Jang Panji miang ninggalkeun lemburna. Bari mawa tekad anu kacida kuat pikeun nyiar elmu anu mangpaat pikeun bekal hirupna. Sok sanajan kudu papisah jeung anu jadi kulawargana. Tapi Jang Panji teu galideur keukeuh dina pamadegana. Kasugri kaum dangu urang gancangkeun ieu carita. 3 bulan geus kaliwat.
Sarta Jang Panji geus tetep tumetep di pasantren. Kocapkeun dina hiji poe harita teh kirawanci bada asar. Sarkum jeung Nyi Sawitri duanana arindit ka kebon, maksudna rek ningali pepelakan nya susuganan geus aya anu bisa dipanen sarta bisa dijual anu tangtuna bakal bisa dijadikeun duit. Sarkum jeung bojona kuralang kuriling nitenan pepelakan anu aya di kebon. Buncis, kacang panjang, saledri, bawang daun katempo marontok jeung harejo. Kitu deui sampe jagong cengek suraung huwi suuk cau. Pepelakan teh estuning aralus jeung sagala aya kawantu kebon Sarkum teh taneuhna kaitung lega. Sajabat ti kitu tempatna teu pati jauh ti lembur samala sok mindeng kaliwatan kurang lembur. Ningali pepelakan aralus pisan kawantu hade urus kunu miarana. Sarkum bungah paromana bear marah mai lantaran geus pasti pepelakan bakal payu kana duit. Nyai tuh tempo pepelakan urang teh muni harejo jeung marontok. Nyaan si jana pagawe urang alus pisan miarana. Teres Kang pepelakan teh meuni sarae. Abdi maresep ningal eta kacang panjang katinggalna meuni ngagarbay kitu. Walon Nyi Sawitri bari nunjuk kana kacang panjang anu katempo meuni paranjang. Ya sigana mah moal lila deui oge kacang panjang bakal bisa dipanen. Aeh Nyai lain rek ngunder cenah. Sok atuh kadinya. Muhun Kang abdi bade ngunder. Kabita eta ku suraung. Sakantenan bade ngala bawang daun sareng cengek kanggo nyambel. Ya sok atuh sakalian tuh ngalah leunca keur karedokeun. Ceuk Sarkum bari nunjuk kana leunca. Nyi Sawitri ngadeuketan kana pepelakan dekul ngala cengek dipetikan di wadahan kana boboko copong anu ngahaja geus meunang mawati imah. Ari Sarkum terus luntang lantung ningalian pepelakan anu sejena. Bareng jeung kitu ti kajauhan rentang-rentang aya saurang jalma datang anu tayaliam ti Bah Ijon anu kakara balik ti sawah geus neang cai. Bah Ijon jongjon leumpang ngalagedai bari manggul pacul salse pisan. Tapi barang geus deukeut ka pelebah kebon Sarkum. Bah Ijon ngarengkog lantaran ningali Sarkum keur luntang lantung ningalian pepelakan. Dulu eta aya si Sarkum ucut burung. Bah Ijon ngagerendeng ngomong sorangan bari melong ka Sarkum. Be, kudu kumaha hari geus kieu. Lantaran aing teh sanggeuk ari kudu pajeuleuh beungeut jeung mangkeluk eta mah. Bah Ijon bingung lantaran embung lamun seug kudu paamprok jeung Sarkum. Rek terus maju Bah Ijon haroream paamprok beungeut. Ari rek balik deui kagok sajabat ti kitu taya jalan sejen pikeun balik ka imahna. Keur sakedapan Bah Ijon ngahuleng bari ngawaskeun ka Sarkum. Ceuk pikirna susuganan teu ngalieu ka manehna. Ari Sarkum anu harita keur tatanggahan ningalian tangkal cau anu buahna geus rek karolot. Nya memang geus kitu kuduna beut kaparengan Sarkum make ngalieu ka pelebah Bah Ijon anu keur nangtung bari ngawaskeun ka manehna. Puguh Sarkum kaget duanana silih pelong tapi saurang oge taya anu cacarita ngabetem bae. Oh aya ku sial hirup teh. Make jeung kudu amprok jeung si Ijon. Si aki-aki 7 mulut heuras beuheung bau tanoh. Sarkum ngagerendeng dina sajroning hatena. Nya terus ngalieus miceun beungeut lantaran embung adu teuteup jeung Bah Ijon. Sedengkeun Bah Ijon manehna oge sarua embung lamun seug kudu pahareup-hareup jeung urut minantuna. Nya puguh jadi bingung tapi sanajan kitu tangtu Bah Ijon teu bisa lamun kudu cicing di dinya saterusna. Lantaran manehna oge hayang buru-buru balik ka imahna. Nah make jeung kudu bingung. Kajeun ceuing da ieu mah jalan umum lain jalan boga manehna. Aing kudu buru-buru ngaliwat kajeun teuing si Sarkum mah moal ditenjo. Ceuk Bah Ijon ngalengkahkeun sukuna. Sedengkeun ari panona ngalieus ningali ka tempat sejen. Bah Ijon leumpang rurusuhan lantaran hayang geura ngaliwatan eta kebon. Tapi palebah ngalengkah teu ningali kana tincakeun antukna jetut indung sukuna ti tajong kana batu satakerna. Nya puguh atuh Bah Ijon meuning ngagoak. Aduh ayah. Bah Ijon ngagorobok awakna nolonjong ka hareup bru labuh nyugsruk kana jukut.
Tapi untung keneh pacul anu dibawana teu keuna kana awakna. Nyaksian kejadian sarupa kitu cakakak atuh Sarkum seuri meuni lalengakan da puguh atoh ningali Bah Ijon awakna meuni nyuk suruk bujurna nyemplong. Sarkum ngabarakatak seuri hate bunga anu taya papadana. Sedengkeun Bah Ijon ngadenge aya anu nyengseurikeun ka manehna. Korejat hudang geus kitu red ka Sarkum anu keur seuri lelengakan. Nyel atuh Bah Ijon nafsu. Manusia usut burung. Yang seri kun sia kaing. Tanya Bah Ijon bari molotot ka Sarkum. Ento aing mah teu nyengseurikeun ka si laing. Walon Sarkum bari seuri estuning matak pika keheuleun. Terus lamun lain yang serikeun aing nah yang serikeun saha? Aing mah sori sote nyengseurikeun kebo ti tajong kana batu. Nepi ka awakna nyuk suruk kana jukut. Tembal Sarkum bari teu eureun seseurian. Ngadenge jawaban kitu nya puguh atuh Bah Ijon ngaburing ka lamarahna. Lantaran jelas manehna disebut kebo ku Sarkum. Bangsat sia cucungah. Teu uyahan dewek disaruakeun jeung kebo. Ceuk Bah Ijon panonna molotot huntuna kekerot bakat ku ambak. Nya teu loba mikir. Sarantang nyampeurkeun ka Sarkum. Hiuk. Jebron! Beungeut Sarkum ditonjok ku peureuk Bah Ijon anu buleud. Aduh! Sarkum ngagorobok da puguh reuwas jeung nyeri. Cer getih ngucur tina irungna. Aduh, kurang ajar si Ijon. Dole irung aing nepi ka getihan. Ceuk Sarkum bari ngelapan getih anu ngucur tina irungna. Da bonganna sia sorangan atuh. Make wani cucungah ngahina ka dewek. Tah kitu kop rasakeun akibatna. Walon Bah Ijon bari ngajanteng hareupeun. Leungeunna nulak cangkeng. Nempok kitu Sarkum oge nafsu sarta hayang males ka Bah Ijon anu geus nonjok ka manehna. Goblok sia rasakeun ieu wawales aing, Jon. Ukur sakilat suku katuhu Sarkum ngolebat ngajajak ke kemplong Bah Ijon. Seak. Cedak nenggel pisan. Puguh atuh Bah Ijon meuni ngoceak. Aduh, goblok sia Sarkum ucut burung. Bah Ijon ngagero awakna ngabangkieung koloyong gebru rubuh. Bah Ijon muringis ke kemplongna karasa seueul nyelek kana hulu angen. Puguh atuh Bah Ijon nepi kaburial bun celik nahan ka nyeri. Bareng jeung kitu Nyi Sawitri anu tadi keur ngundur harita guragiru nyampeurkeun bari ngelek boboko anu dieusi ku lalabata. Barang gok Nyi Sawitri ngajenghok sabab ningali Bah Ijon anu keur ngudupruk dina lemah. Sedengkeun salakina keur ngabadegan tung, irungna beureum ku getih anu terus ngucur nyarak celakan kana baju. Kunaon Kang Sarkum? Irung akang ditonjok ku si Ijon. Walon Sarkum bari nyusutan getih ku tungtung bajuna. Nah aya pasoalan naon deui Kang? Taya pasoalan. Ngan memang si Ijon mah mangkelukna teu uyahan. Kudu dikieu gerak ku aing. Jawab Sarkum teu tatapasini. Seak. Jebron! Bah Ijon anu keur ngudupruk tonggongna dijajek satakerna. Aduh, Sarkum edan sia kasebean aduh. Bah Ijon ngagero tarik tonggongna karasa nyeri. Sok rasakeun si Ijon kurang ajar. Ceuk Sarkum. Ngadenge caritaan kitu Bah Ijon anu keur ngarasakeun kanyeri ukur sakilat. Korejat hudang panon rarat reret maksudna neangan pacul anu tadi dibawa ku manehna. Breh katempo pacul ngagoler deket jukut anu tadi. Teu miceunan waktu. Gewat harita keneh dicokot geus kitu saranteng nyampeurkeun ka Sarkum. Sarkum, sok sia dipacul awak sia teh geura ku aing. Ceuk Bah Ijon panonna buringas bangun galak. Untuk kekerot awak ngagidir bakat ku nafsu. Syarat teu asa-asa samalah teu mikir panjang kumaha balukarna. Euk Bah Ijon ngayunkeun pacul rek dipake ngababuk sirah Sarkum. Ningali kitu Nyi Sawitri nepi ka ngajerit da puguh reuwas. Kang Sarkum, nawas! Ceuk Nyi Sawitri ngagero ka salakina. Panonna peureum da puguh bakat ku paur lantaran ningali pacul Bah Ijon ngalayang kana sirah salakina. Sedengkeun Sarkum barang ngadenge bojona ngagorobok jadi gempeur. Tapi dina kayaan kitu ukur sakilat. Sarkum harita gentak luncat ka gigir miceun panarajang musuh. Hiuk. Plos panarajang Bah Ijon teu keuna. Sedengkeun pacul ngeleweng ka gigir.
Sarkum Olohok napas senang ngahegak. Hate teburu ngarasa reuas, da puguh lamun seug eta pacul teu beunang disingkahan. Geus tangtu sirah Sarkum bakal beulah. Montong ngejat sia kurang ajar. Ceuk Bah Ijon beuki nafsu sanggeus ningali musuhna bisa nyingkahan serangana. "Heh Ijon, aki-aki huras bohong. Nyaan sia terek modaran aing?" Tanya Sarkum bari mureleng ka Bah Ijon dadana ring hapranjung. Nya lamun sia kekeh cucungah ka aing, heug wae ku aing dipodaran sia. Sabab tu mah dihirupan oge manusia siga sia mah kudu jiwadah. Walon Bah Ijon teu loba carita jeleng luncat ka hareupeun Sarkum bari ngayunkeun deui paculna. Sarkum reuas jeleng manehna oge mundur ka tukang. Lantaran teu sanggup ari kudu nadah serangan musuh mah kawantu leungeunna lemor teu nyekel pakarang. Hiuk plos serangan Bah Ijon teu keuna deui. Ningali musuhna teu beunang, Bah Ijon kawas anu kasurupan. Ari tabeut kalah beuki nafsu, heuk pacul disabetkeun deui. Ningali kitu Sarkum gugup jeleng atuh luncat berengbeng lumpat teu nolih kana nanaon. Ningali Sarkum lumpat ku Bah Ijon teu diantep harita keneh tuluy diudag bari ngacung-ngacungkeun paculna. Sarkum, manusia utut burung rek lompat ka mana sia setan? Odon gancang odon sia kasebelan. Ceuk Bah Ijon ngagorobok bari ngaberengbeng lumpat ngudag Sarkum anu geus rada jauh. Nya barang ngadenge musuhna gogorobokan nitah eureun, Sarkum teu ngaliuk-liuk acan. Tuluy bae mangprung lumpat menit ti babaranting kawantu sieun ka udag ku musuhna. Sedengkeun Nyi Sawitri nyaksian kajadian sarupa kitu, manehna teu cicingeun. Kaleweng boboko anu geus dieusi kulalab teh dibalangkeun, satuluyna berengbeng lumpat nuturkeun anu keur lalumpatan. Kasugri kaum dangu kocapkeun Sarkum harita terus bae ngaberengbeng lumpat sarta teu nolih kana nanaon. Sedengkeun Bah Ijon anu aya tukangeun sarua manehna oge tuluy ngudag. "Tolong! Tolong aya anu edan! Tolong aya anu edan ngudag, tolong!" Ceuk Sarkum bari lumpat gogorobokan menta tulung nya susuganan parang aya jalma sejen sarta ngadenge kana sorana. Sarkum, manusia utut burung, odon sia bangsat. Ceuk Bah Ijon bari terus ngudag teu eureun. Barang ngadenge kitu Sarkum ngaliuk, breh katempo Bah Ijon geus beuki deukeut. Lumpatna bari jeung ngacung-ngacung pacul. Sarkum geumpeur jajantungna ratug hate deg-degan. "Tolong! Tolong! Si Ijon gelo! Si Ijon gelo!" Ceuk Sarkum nyebut gelo ka Bah Ijon. Ugu atuh Bah Ijon beuki ambek beretak lumpatna beuki tarik. Teteh lah Bah Ijon teh sok sanajan kasebutna geus kolot, samalah umurna moal kurang 35 tahun. Tapi dina halumpatna mah teteh lah teu eleh kudu ngora. Kawantu awakna kuat jeung jagjag. Dua urang jalma terus pating beretek lalumpatan bari pating gorobok. Tekung silila, gok anjog kategalan tempat pangangonan domba, sarta katempo aya sababaraha urang jalma anu keur ngararit. Nya di antarana aya Pak RT jeung si Uyeh pagawena Sarkum. Samalah aya sababaraha urang barudak anu keur ngarangon domba. Barang nempo dua jalma anu keur silih udag. Pak RT jeung si Uyeh ngajenghok, jung duanana carengkat panon melong ka Sarkum jeung Bah Ijon. Anu lumpatna bari mamawa pacul. "Beuk nah aku naraon cenah itu teh? Beut silih udag sagala." Ceuk Pak RT terus Olohok lantaran teu ngarti kana pasoalan jalma anu duaan. Nya naha kunaon nya eta teh naha keur ucing-ucingan kitu. Tembal si Uyeh sarua manehna oge Olohok. "Wah, lain keur ucing-ucingan. Piraku geus kolot make ucing-ucingan sagala kawas bebenyit." Nya terus nanaonan atuh Pak RT? "Wah, sigana aya nu teu beres ieu mah. Ayo tuturkeun ah." Ceuk Pak RT teu nungguan deui jawaban harita keneh tuluy ngaberetek lumpat rek ngudag Sarkum jeung Bah Ijon. Kitu deui si Uyeh manehna oge pipilweun, cul jukut mah teu dipalire. Kocapkeun deui Sarkum anu harita teh terus ngabecir lumpat. Nya beuki lila beuki cape dadana reng hapranjugna pas senang ngahegak. Esang ngoprot masuhan sakujur awak. Nya kitu deui Bah Ijon oge sarua tapi manehna teu eureun tuluy bae ngudag Sarkum. Kawantu panasaran hayang nepi ka beunang.
Aduh, kurang ajar si Ijon, masih keneng udah kaing. Cek Sarkum bari jeung terus lompat napas senang ngahegak jajantung beki ratug. Sarkum, dek lompat ka mana sia kurang ajar? Tanya Bah Ijon anu harita lompatna geus beki deukeut. Kesa ngoprot napasna sarua ngahegak. Kacape teu dipalire. Ngadenge sora Bah Ijon beki deukeut puguh Sarkum beki reuwas. Dina hal ieu masok sanajan Sarkum kasebut ngora keneh. Tapi manehna kurang kawani lamun kudu ngalawan Bah Ijon. Lantaran nyaho lamun Bah Ijon masok sanajan kayaan geus kolot oge tapi gede tanaga. Sajabat ti kitu ngarti kana ilmu bela diri. Kawantu baheulana dina mangsa keur ngora geus katelah jadi jawara cenah mah. Sok sanajan ukur jawara kampung kasebutna. Nya ku sabab kitu, saurang oge tara aya anu wanieun lamun kudu adu hareupan jeung Bah Ijon. Nyaku lantaran kitu Sarkum leuwih milih lompat, komo deui ningali Bah Ijon anu ngudag bari ngacung-ngacung pacul. Sedengkeun manehna lemor teu mawa pakarang. Nya puguh wae Sarkum beuki sieun. Sarkum tuluy bae mangprung lompat nepi ka tenolih kana tincakeun. Saking kusieun ka udag ku musuhna. Bo, cilaka si Ijon tuluy ngudag ka aing. Ceuk Sarkum nyelang ngalih ka tukang. Breh katempu Bah Ijon beuki deukeut. Sarkum, odon sia. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.